Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati khususan Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi ma'unatihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos ngadawuh sah al-faqih Syekh al-faqih rahimahullahu ta'ala haddatsani al-faqih kana lafad haddatsani al-faqih haddatsa parantos nyarioskeun nika kaula sah al-faqih bisnadi kalawan isnadna itu si al-faqih an Sa'id bin al-Musayyab nampi ti Sa'id bin Musayyab an Umar nampi ti Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala ngadawuh itu Sayyidina Umar, qala ngadawuh sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Idza dakhala di mana kana lafad idza dakhala ilaih. Idza dakhala di mana-mana asuk sahal mukminu jalma anu mukmin qabrahu kana kuburan itu mukmin atamang kadatang huka itu mukmin naon fatanal qabri dua jalma anu nguji di jero kubur fajalasa terus nyalikeun itu fatanal qabri huka itu mukmin fi qabrihi dina kuburan itu mukmin wasala sareng naros itu fatana ka itu mukmin wa innahu sareng sayaktosna itu mayit la yasma'u yakin etangan nguping itu mayit khafqani alihim kana ketruk-ketrukna pirang-pirang sendalna jalma-jalma idza wallau di mana-mana ngaleos itu mukmin idza wallau di mana-mana ngaleos atau berangkat atau berpaling itu jalma-jalma mudbirina bari anu nukangan sadaya payakulani terus ngucap itu fatanal qabri tegas nama mungkar nakir lahu ka itu mayit man rabbuka wa madinuka kana lafadz nu nembe man eta saha rabbuka ari pangeran anjeun wa ma sareng eta naon dinuka ari agama anjeun wa man sareng eta saha nabiyuka ari nabi anjeun payaqulu terus ngucap itu mukmin atau mayit Allahu ari pangeran kuring eta Allahu ari Allah Rabbi eta pangeran kaula wal islamu sareng ari Islam dini eta agama kaula wa Muhammadun sareng ari Kangjeng Nabi Muhammad nabiyun eta nabi kaula payakulani terus ngucap itu fatana atau malaikat mungkar nakir lahu ka itu mukmin yusabbitukallahu kana lafad yusabbitu netepkeun ka kanjeun saha Allah Gusti Allah kudu sare anjeun qorirul aini bari seperti sarena jalma anu bunga anu senang terbunga wa sareng ari itu qauluhu wa sareng ari itu ucapan num qorirul aini qauluhu eta dawuhan Allah taala bari nama halur Allah yusabitu nangguhkeun tawa netepkeun sallo Gusti Allah alladzina kajalma-jalma amanu iman itu alladzina bil qauli ku ucapan bil qauli tsabiti ku ucapan anu teguh anu tetep fil hayatid dunya dina kahirupan dunya wa fil akhirati sareng di akhirat yani ngamaksud itu Kangjeng Nabi yusabbitullahu kana lafaz yusabbitu netepkeun ka itu mukminin sallu Gusti Allah ala qaulil haqqi bari netepan kana kaul kana ucapan anu bener
Wa yudillu sareng nyasarkeun sa Allah Gusti Allah al-zalimina ka pirang-pirang anu zalim sadayana. Yani ngamaksud Kangjeng Nabi al-kafirina ka pirang-pirang jalma anu kafir. La yuwafiqu henteu maparin taufik moal maparin taufik Allahum kaitu zalimin tawa kafirin lil qauli kana ucapan al-haqqi anu bener itu qaul. Wa idza dakhala sareng di mana-mana asup sal kafiru jalma anu kafir awil munafiqu atawa jalma anu munafik qabrahu kana kuburna itu kafir qala mangka ngucap itu fatanal qabri atau mungkar nakir lahu kaitu kafir man rabbuka wa madinuka wa man nabiyyuka kana lafadz nu nembe maneta saha rabbuka ari pangeran anjeun wa ma sareng eta naon dinuka ari agama anjeun paman sareng eta saha nabiyyuka ari nabi anjeun Bayaqulu terus akan jawab itu kafir la adri kana lafadz la adri henteu terang kaula Bayaqulani terus ngobrol ngucap itu mungkar nakir Idrabu terus ditenggel itu kafir bimir zabatin kalawan itek tina besi yasma'u bakal ngadenge bakal nguping bakal ngadenge ha kana itu mirzabah naon ma perkara bainal khaufiqaini tetep itu mah di antara masyrik sareng maghrib ilal jin angin jin wal insa sareng manusia jadi hayawan-hayawan makhluk perkara nu aya di dunia ti masyrik nepi ka maghrib kecuali jin jeung manusia eta nguping kana ditenggelna saha ditenggelna jalma anu disiksa dina kubur warwa sareng parantos ngariwayatkeun sa Abu Hazim ani bani Umar nampi ti Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma Qala ngadawu itu Ibnu Umar qala ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa bika iya Umar kaifa barina kumaha bika ka anjeun bika ku sabab anjeun ya Umar he Umar idza jaa di mana mendatang ka anjeun sahafatan al-qabri dua malaikat anu nguji di jero kuburnya tana mungkar nakir fatan al-qabri mungkarun tegasna malaikat mungkar wa nakirun sareng malaikat nakir malakani tegasna dua malaikat aswadani anu hideung duanana itu malakani azraqani anu molotot panonna itu malakani yan hatani anu ngagali duanana itu malakani al ardo kana bumi bi an ya biha kana pirang-pirang sihung duanana itu malakani waya ta'ani sareng nincak duanana itu malakani bisyuri hadina pirang-pirang buukna dina bisyurihi dina pirang-pirang rambutna itu malakani naon aswatuha hari pirang-pirang sorana itu malakani karro di tetap seperti gelap aso alqasifi anu ngajeleger wa absaruha sareng hari pirang-pirang panonna itu malakani tegas nama mungkar nakir kalbarki tetap seperti kilat al khatibi anu nyamber itu baraki pakola terus nyarios saha Umaru Sayyidina Umar radhiyallahu taala an ya Rasulullah kana lafadz ya Rasulullah ama'ina tetap sartana kaula akli ari akal kaula wa naet sareng tetap sartana kaula alama bari netepan kana perkara alaihi tetep kana itu ma al yaumu al alaihi tetep kana itu ma alaihi netepan kana itu ma al yauma ulangi wa ana sareng ari kaula alama tetep netepan kana perkara alaihi tetep kana itu ma al yaumu ari poe
Qala nyarios itu Kangjeng Nabi ngadawuh Kangjeng Nabi naam laras. Qala nyari naros itu Sayyidina Umar. Ida akfika huma kana lafad ida akfika huma. Ida akfika di mana-mana nyukupkeun huma ka itu malakani ulangi idzan dina nalika na itu jawaban akfi nyukupkeun kaula ka anjeun huma ka itu malakani biiznillahi kalawan izin Allah taala. Qala ngadawuhan Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Umar sayaktusna Sayyidina Umar lamuwafaqun yakin eta anu mafa dipaparinan taufik. Qala ngadawuh itu Syekh Al-Faqih wadasa sareng barantos ngaberitakeun nika kaula Abdul Qasim Ibnu Abdurrahman Abdul Qasim putra pameget Abdurrahman Ibni Syaba Abdurrahman putra pamegetna Ibni Asyabadi bisnadihi kalawan isnadna itu Abdul Qasim An Nabi Hurairah nampi ti Abi Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi nampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sayaktusna Kangjeng Nabi qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi ma min mayyitin yamutu illa walau khuwarun kana lafadna nembe ma min mayyitin dayati hiji mayyit yamutu anu maut itu mayyit illa walahu angin eta tetep ka itu mayyit khuwarun ari pirang-pirang sora anu ngegaur anu tarik yasma'u bakal ngadenge hu ka itu khuwar sa naon kuluda batin saban-saban dabah atau satok nu ngarayap indahu dicakeun itu mayit ilal insana angin manusia palau sami amangkalapun nguping itu insan hu kana itu khuwar laso ingko pak mangka yakin maut itu insan faidan tuliko mangka di mana-mana diberangkatkeun sahabi itu mayit ila qabri kana kuburan itu mayit fa ingka na mangka lamun kabuktosan itu mayit solihan eta anu soleh qala mangka ngucap itu mayit ajilu bi kana lafaz ajilu kudu ngagancangkeun aranjeun bi ka kaula law ta'lamuna lamun uning aranjeun sadaya makana perkara amami tetep itu ma dihareupeun kaula minal khairi tina kasayan laqaddam tu yakin ngaheulakeun aranjeun sadaya ni ka kaula wa in kana sareng lamun kabuktosan itu mayit ghairu dzalika eta salian itu soleh qala mangka ngucap itu mayit lan tu ajilu kana lafaz lan tu ajilu ulah ngagancangkeun aranjeun sadaya bi ka kaula lau ta'lamun lamun uning aranjeun sadaya makana perkara tu qaddimu mayunkeun aranjeun sadaya ni ka kaula lahu kana itu ma minasyarinya tanah kagorengan lama ajalu maka yakin moal lama ajal tumu maka yakin moal gagancangan aranjeun sadaya ni ka kaula faidawriya mangka di mana-mana diurukeun naon bi kubrihi kuburan itu mayit ata mangka datang hu ka itu mayit saha malakani dua malaikat nentana aswadani anu harideung duanana itu malaikat mungkar nakir teh azraqani anu molotot duanana panonna payatiani mangka datang itu malakani ka itu mayit min kibali ra'sihi ti belah sirahna itu mayit patakulu mangka ngucap naon salatna itu mayit layu ta kana lafaz layu ta henteu didatangan itu mayit
min kibali ti arah kaula parubalailatin mangka seueur pisan tina peuting qodbata anu nyata nginep anu nyata meuting itu mayit fi haditu lailah sahiron bari anu nyaring maksudna ibadah hadaron karana arah-arah sieun min hadhil maldji'i tina ieu tempat sare nyatana kubur teh payuta mangka didatangan itu mayit min kibali rijlaihi tina arah-arah atawa ti belah dua sukuna itu mayit payaji'u mangka datang naon birrul walidaini akhlak atau kasayan kaindung bapana kaindung bapakna payakulu mangka ngucap itu birrul walidain atau kasayan kaindung bapa ieu bentuk amal layu ta ulah didatangan itu mayit min kibalina ti jihad kaula pakodegana mangka nyata bukti itu mayit yamsyata lempang itu mayit wayantasibu sareng menang kacape itu mayit alaina karana kaula sadaya hadaron karana mikasieun li hadhil marji'i kana ieu tempat sare nyatana kubur teh payuta mangka didatangkeun itu mayit min kibali yaminihi ti jihad ti belah katuhuan itu mayit patakulu mangka ngucap naon sedekahna itu mayit layu da ulah didatangan itu mayit min kibali ti arah-arah kaula pakodekana mangka nyata kabuktosan itu mayit yata sodako eta sok sodako itu mayit bi ka kaula bi kalawan kaula hadaron karana arah-arah sieun li hadhil marji'i kana ieu tempat sare nyatana kubur payuta mangka didatangan itu mayit min kibali shimalihi ti arah kencaunana itu mayit payakulu mangka ngucap itu naon saumuhu puasana itu mayit layu tak ulah didatangan itu mayit min kibali ti arah-arah kaula pakodekana mangka nyata kabuktosan itu mayit ya demau eta dahaga eta sok haus eta sok dahaga itu mayit payujung sareng sok lapar itu mayit hadaron karana sieun li hadal marji kana ieu tempat sare nyatana kubur teh payuqalu janten ngadatangan dua malaikat teh eta bermacam-macam arah aya anu ti belah mastakana sirahna aya anu ti belah sampeanana aya anu ti belah katuhueunana aya anu ti belah kencaeunana bermacam-macam dengan bermacam-macamna amal-amalan eta jalma payuqadu mangka dihudangkeun itu mayit kama yuqadu bari seperti yang dihudangkeun sahanna imul jalma anu sare payuqalu terus dibahasakeun lahu pikeun itu mayit ara'aita hadzal rajula kana lafadz nu nembe ara'aita nah ningali anjeun hadzal rajula ka ieu rajul alladzi anu kana kabuktosan itu alladzi yaqulu eta ngucap kana kabuktosan itu alladzi yaqulu eta ngucap itu alladzi ma kana perkara yaqulu ngucap itu alladzi alama kana perkara kunta bukti anjeun minhu eta tetep tina itu ma payaqulu maka ngucap itu mayit man huwa kana lafad man huwa man eta saha jalma huwa ari itu rajul payuqalu terus dibahasakeun atawa dijawab Muhammadun ari itu rajul eta Muhammad sallallahu alaihi wasallam payaqulu terus ngucap itu mayit innahu sayaktusna itu rajul Rasulullah eta utusan Allah sallallahu alaihi wasallam payaqulani terus ngucap itu mungkar nakir lahu ka itu mayit ista kudu hirup anjeun mukminan bari anu iman kamita sareng kudu maot anjeun hirup anjeun lain bil amar tapi bil madi hirup anjeun mukminan bari anu mukmin wa minta sareng maot anjeun mukminan bari anu mukmin
fayubsahu mangka dilegakeun lahu pikeun itu mayit bi qabrihi dina kuburan itu mayit payun syaru sareng digelarkeun lahu pikeun itu mayit naon mingkulli karomatin wayun syaru sareng digelarkeun sahalau itu mayit mingkulli karomatin tina saban-saban kamuliaan mingkulli karomatillahi tina saban-saban kamuliaan di Allah ma kana perkara syaa ngeresakeun kana itu ma sahalau Gusti Allah panasalu teras nyuhunkeun urang sadaya Allah ka Gusti Allah taala at-taufiq kana taufik pertolongan wal ismata sareng kana ismah pangaraksa wa yu'idza sareng yen muga ngaraksa Gustina ka urang sadaya minal ahwa itina pirang-pirang hawa nafsu ad-dhallati anu sasar itu ahwa al-mudillati turanu nyasarkeun itu ahwa al-ghaflati sareng tina ghaflat atawa lalai wa yu'idza sareng yen muga ngajauhkeun sareng muga ngaraksa Gustina ka urang sadaya minadzabil kubri tina siksa kubur fa inna nabiyya mangga karana saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana eta parantos kabuktosan Kangjeng Nabi ya ta'awwadhu eta nyuhunkeun pangaraksa Kangjeng Nabi minhu tina itu adzabul kubri wa dzukira sareng parantos dibahasakeun dicarioskeun an Aisyah tanampiti Siti Aisyah radhiyallahu taala anha naon anna saektosna itu Siti Aisyah qolat eta nyarios itu Siti Aisyah kuntu lam a'lam kana lafadz nembe kuntu kabuktosan abdi lam a'lam eta tuninga abdi bi adzabil qabri kana siksa kubur hatta dakhalat dugi ka asup alayya ka kaula saha yahudiyatun Yahudi awewe anu agamana Yahudi fasa'alat terus menta itu Yahudiyah sayan kana hiji perkara pangta itu mangka mere kaula ka itu Yahudiyah faqala terus ngucap itu Yahudiyah a'adza muga ngaraksa ki ka anjeun salu Gusti Allah min adzabil qabri tina siksa kubur padunantu mangka nyangka kaula anna kaula kana saektosna ucapanana itu Yahudiyah min abaltili tetep tina pirang-pirang ucapan anu batil al yahudi min abaltilil yahudi tetep tina pirang-pirang ucapan batalna itu Yahudi hatta dakhala dugi ka subsaha nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam padzakartu mangka nyarioskeun kaula lahu ka Kangjeng Nabi zalika kana itu adzabul qabri fa akhbaro teras ngabejakeun Kangjeng Nabi ni ka kaula anna adzabul qabri saektosna siksa kubur hakun eta anu nyata fal wajibu mangka ari anu wajib ala kulli muslimin kasaban-saban jalma muslim naon ayyastaida eta yen nyuhunkeun pangaraksa itu muslim billahi ka Gusti Allah taala min adzabil qabri tina siksa kubur wa ayyastaida sareng nyiapkeun itu muslim lil qabri kana alam kubur bil amali sholihati ku pirang-pirang amal anu saleh qabla yadkhula dina sameh yen asup itu muslim fihi di itu kubur fa innahu mangka karana saektosna itu muslim qad sahula eta nyata gampang alaihi ka itu muslim non al amru urusan mada masalah gilanggeng itu muslim di dunia fa ida dakhala mangka di mana-mana asup itu muslim fil qabri dina jero kubur
fa innahu mangka karana saktosna itu muslim ya tamanna eta ngarep-ngarep itu muslim ayudzana kana yen diidinan lahu ka itu muslim naon bihasanatin migawe kaalusan wahidatin anu sahiji itu hasanah fala yudzana mangka teu diizinan sahalahu itu muslim paya buku mangka tetep itu muslim pihas rotin eta tetep aya dina karugian atau kahanjakalan wa nadamatin sareng nadamah hartosna kana langsaan fayan bagi mangka priogilil akil pikeun jalma nu berakal naon aya tafakkaro yen tafakkur itu akil bi umuril maut dina pirang-pirang urusan maut fa innal mauta mangka karana saektosna maut mangga karana saektosna pirang-pirang jalma anu maot ya tamannauna eta mikahayang itu mauta ayudzana kana yen diidinan lahum bikeun itu mauta naon bi ayu sallu yen migawe salat itu mauta rakaataini kana 2 rakaat ayudzana atawa diizinan itu mauta lahum bi ayudzana atawa diizinan lahum bikeun itu mauta naon ayaqulu yen ngucap itu mauta imro'atan marrotan kalawan sabalikan la ilaha illallah muhammadur rasulullah kana lafadz nembe jadi ieu anu parantos lumrah bahwa mayit jalma-jalma anu maraot lamun teu mah diizinan ku Gusti Allah hayang teuing ka dunya sakedeung we rek naon rek ngalakukeun salat 2 rakaat atawa lamun teu mah diizinan ku Gusti Allah hirup deui ka dunya balik deui ka dunya mangka rek ngucap kana lafaz la ilaha illallah dina pada naon bener-bener rek taat bener-bener rek turut kana ajaran agama rek turut ka Allah rek taat ka Kangjeng Nabi aw yu'dzana atawa diizinan lahum ka itu mauta naon bitasbihatin maca tasbih wahidatin anu sahiji itu tasbih palayudzana mangka teu diizinan salahum itu mauta fa ta'ajabuna mangka kaget itu mauta minal ahya'i tina pirang-pirang hirup minal ahya'i tina pirang-pirang jalma anu hirup annahum kana saektosna itu ahya yudayyuna eta nya-nyakeun itu ahya ayyamahum dina pirang-pirang poeanana itu ahya fil ghaflati dina ghaflah fil ghaflati tetep itu ayam dina ghaflah wal batolati sareng ghaflah atawa batal atawa berbuat keurengan ya ahi khaidul qaula fala tadi'u mangka ulah mangka ulah nya-nyakeun anjeun ayyam maka kana pirang-pirang poean anjeun wa innaha mangka karana saektosna itu ayyam ra'su malika eta pokok harta anjeun fa innaka mangka karana saektosna anjeun madumta salagi langgeng anjeun qadirun eta anu kawasa ala roksi malika kana pokok harta anjeun qadarta eta nyata qadarta mangka kawas anjeun alarribihi kana ngahasilkeun bati ya nabi do antal akhirati karana saektosna benda-bendana akhirat kasidatun eta anu ruksak itu bidoah fi yaumika dina poe anjeun hadza
hadza anu ieu maksudna ieu teh dunya. Fazdahid mangka kudu hati-hati sungguh-sungguh anjeun hatta tajma'a duwi kayen ngumpulkeun anjeun bidoatul akhirati kana banda-banda akhirat kasidatan anu ruksak atau anu goreng itu bidoa fi waqtil kasadi dina waktu ruksak tegas nama dunia teh. Painau mangka karana saektosna kalakuan sareng tingkah ya jiu bakal datang non yaumun hiji poe tasyiru anu jadi naon hadil bidoatu ieu banda akhirat bihi di itu yaum azizatan eta anu mulia pas takfir mangka kudu ngalobakeun anjeun minha tina itu bidoa fi yaumil kasadi dina poe anu ruksak tegasna mah di dunia liyaumil izzi pikeun poe kamuliaan tegasna mah di akhirat. Fa innaka mangka karana saektosna anjeun la takdiru eta moal mampu anjeun ala tulabiha kana nyuprihna kana itu bidoa fi dalikal yaumi dina itu yaumil izzi tegasna mah di akhirat. Fa nasalu mangka nyuhunkeun kaula sadaya Allah taala ka Gusti Allah taala ayu afiqo kana yen muga maparin taufik Allah na ka urang sadaya lil isti'dadi pikeun mempersiapkeun liyaumil fakri pikeun poean fakir wal hajati jeung kabutuh walaya ja'alana sareng yen ulah muga ngajadikeun Gustina ka urang sadaya minan nadimina ti jalma-jalma anu ti sapalihna jalma anu nalangsa sadaya alladzina aranu yatlubuna nyubrih itu alladzina arroja'ata kana balik deui ka dunya pala yuqaluna mangka henteu dibahasa mangka henteu disubadanan atawa henteu dicumponan itu balik deui ka dunya itu alladzina wa yusahilu sareng yusahila sareng yen muga ngagampangkeun Allah alaina ka urang sadaya sakaratil mauti kana sakaratil maut pedihna maut atau ripuhna maut wasiddatul qabri sareng kana bangetna siksa kubur sareng kana bangetna di kubur wala jamilil muslimina sareng ka sakabehna muslimin wal muslimati sareng muslimat aminina amina muga nyubadanan Gusti kana doa abdi sadaya atau muga ngaijabah Gusti kana doa abdi sadaya amin teh bimakna istajib ya rabbal alamin he zat anu ngurus sakabeh alam painahu mangka karana saektosna itu rabbu arhamur rahimin eta anu welasan eta anu nyaah eta anu pangnyaahana pangwelasanana ti pirang-pirang anu welasan bahwa bari ari itu rabbu hasbuna eta anu nyukupkeun ka urang sadaya wa ni'ma sareng eta kajida sae sahal wakilu anu ngawakilan ari Allah ari rabbu wala haula sareng teu aya daya upaya pikeun ngalakonan bakti ke Gusti Allah wala quwata sareng teu aya kakuatan pikeun ngajauhan maksiat ka Gusti Allah illa billahi angin ku pitulung Allah al-aliyyin mahaluhur Allah al-azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik. Hapunten segala kalepatan.